warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun diharadina di dieu bade midangkeun dongeng nu judulna Domba Ajaib. Baheula di hiji kampung aya saurang budak lalaki Egon ngaranna eta budak teh. Eta budak teh kacida pisan malesna sarta sok ngalawan kanu jadi indung. Kalakuan sejenna nu goreng teh nyaeta resep pisan ngadukeun domba. Dina hiji poe, Egon indit bari nungtun domba jaluna anu megang lantaran teu diurus murug ka tegalan paranti manehna ngadukeun domba. Ro, yuk urang adukeun deui domba teh, cek Egon ka Suro nu geus jampak di eta tempat. Kaheula atuh Gon, domba kuring mah can sebeuheun nya tuan, tembal Suro. Alah, tepira oge sato atuh Ro, keur naon dipikanya oge, domba mah moal ngartieun ieu. Nya ari moal ngartieun teh mah, tapi sarua bae jeung urang hayang barang hakan. Bener Ro, sok lah geura purung adukeun, ngarah rame yeuh, ceuk si Aron ngahatean. Akhirna Suro LDF domba manehna nu can sebeuh nyatuan teh dipaksa sangkan diadu. Beletak, sora tanduk diadu matak linu ngadengena. Suro, Egon jeung Aron mah teu boga kapaur sok komo karunya maranehna anggur ting arengklak bari sareuri suka pisan ningali domba nu keur silih teungar teh. Lila oge diaduna eta domba teh. Akhirna domba Egon beakeun tanaga tuluy lumpat ka jauhan domba Suro. Suro jeung Aron ngekeak Egon nu lumpat ngudak dombana. Anu lumpat kana rungkun. "Hei, neangan saha maneh?" teka nyahoan aya nu nyentak ka Egon. Egon ngaliuk ka lebah datangna eta sora. Kebeg, manehna ngarenjak sabab nempo hiji lalaki sambada sarta beungeutna parangas pikasieuna. Budak kedul, tukang ngalawan ka kolot maneh teu boga rasa jeung kanyaah ka sasama makhluk. Leuwih hade jadi domba nu goreng rupa, ceuk eta lalaki bari molotot ka Egon. Ajaib, dadak sakala awak Egon rubah jadi anak domba. Barang sadar karena eta kajadian, ngan segruk bae manehna ceurik jejeritan. "Ampun, tulung kuring embung jadi domba. Pak, robah deui kuring jadi jelema," ceuk Egon ngaleungis matak ngahlas. Jebrot awak Egon nu geus jadi domba teh dipecutan tarikna keur kurang ranggaring. Egon ceurik bari ampun-ampunan bakating ku nyeri. "Pak, ampun, Pak. Kuring moal rek ngalakukeun deui kagorengan. Kuring janji rek jadi budak nu nurut ka kolot sarta moal ngadukeun deui domba." "Heug ari kitu mah, tapi inget mun jalil janji, maneh bakal robah jadi anak domba seperti ayeuna." Sanggeus kitu, les eta lalaki leungit robah jadi domba Egon nu begang. Egon oge robah deui ka asal. Ti harita Egon jadi budak anu soleh, nurut ka indung HDHT, malah jadi nyaahan pisan ka sato piaraana. Sakitu dongeng nu tiasa dikahatur, kirang langkungna da dihampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.